Kangjeng Nabi diceritakeun aya hidayatul khalqi, aya hidayatul irsyad, aya hidayatul taufik. Ketika cicing bae horenganan aing teh aya nu nyieun Gusti Allah anu ngadamel langit bumi katut eusina, hidayatul khalqi, iman ka Allah bahwa Allah nu nyieun. Tapi lamun teu dibere hidayatul irsyad mangan sakikituna bae tah ka sorga mah ka sorga ngan lewat neraka heula sebab kakarak hidayatul khalqi. Ketika geus aya hidayatul khalqi manehana dibere hidayatul irsyad wal bayan, hidayah untuk menuju pituduh jeung bayan kepertelaan syariat. Hayang mondok aing teh nang saha eta hayang mondok nang Allah. Dipaksakeun ge cak bapana sia mondok bae dibiayaan ku aing ulah nyari. Ulah hayangna ulah mikiranna naon pokona sia mah mondok bae. Teu bere hidayah mah teu betah jeung bunga. Nang Allah keur cicing bae batur di kamarana eta budak ngalet ngaji ka Cilongok ngaji emang ngaji kumaha sih di situ ngaji ada yang diajak kayu ngaji aing mesti tanya ku guru aing ditanya hese ternyata bisa ngajawab isin aing ulah ka kitu emang ngajina saurang-saurang lain ngadengekeun emang ngadengekeun doang ngadengekeun jauh ge bisa loba nu tangga Ambon ge ye coba tuh berangkat jana hidayatul irsyad ngadengekeun ojaheunya tuh irsyadna aya nu mondokna aya anu sabulan 2 bulan aya sataun aya 5 tahun aya 10 tahun kumaha dibere hidayatul irsyad ku Gusti Allah aya nu datang ka paham amil jurumiyah sorok alfiyah bantek ukudul juman terus tafsir unda hadis usul fikih dan lain sebagainya wah hebat ama irsyad ti Gusti Allah teh dek dicalonkeun meureunana engke di lemburna jang naon kitu ngaranna lampu penerang irsyadna hebat. Nah kuari nu ngaji mingguan nu ngaji unggal peuting di lembur masing-masing irsyad ti Gusti Allah sanajan deukeut ka majelis teh dibere hidayah ku Gusti Allah batur datang ka majelis nya nama indit hidayah teh mahal kunaon sia indit uyang aing majelis ngadeng ngaji malulu batur mah ti jauh datang mata hatena bentaknya nama anu didinya indit nah iya kan itu hidayah nang Allah eta hidayatul irsyad wal bayan tuh dititahan balik ya ceng balik atuh sia sia mondok geus 10 tahun ke bah kula mah deuk di pondok bae heulanan moal dibiayaan ku aing kajeun lah deuk sahirup-hirupna jahabi kuda kula mah lain anak abah sia kos kitu atuh iya tuh bohongan aja abah cenah moal ngabiayaan lain gitu sia wayah kawin umur sia geus 29 tahun ajeun ge nang Allah ge mere ka kula lah deuk kumaha kula mah deuk ngaji bae heulana lain kitu ban sia umur 35 tahun ke ditanya anak saha siapan abah-abah ke nu isin mah geus kajeun bah kula mah deuk ngaji bae heulanan wah ieu mah teger jasa wajib irsyad da pohara jasa teu bisa dioget-oget ku mana ku bapana titah balik ke embung mah betah jasa jana di pondok betah jasa ngaji teh nikmat jasa indah jasanya nama lamun geus ngaji datang ka HSS ija eta bae alfiah ge rarikes alfiah datang ka HSS-an bae ku jana bisa menteu iya guys aya nu datang ka hidayatul khalqi ngaji mah teu dibere hidayah tapi imannya na ka Allah aya nu dibere hidayatul irsyad datang ka ngaji datang ka bisa Allah tak urusanana terakhir hidayatut taufik mahal jasa aya anu bisa ngaji tapi teu ngamalkeun teu dibere hidayatut taufik nah teh saeutik ustad anu henteu salat ustad mah ustad tapi salat teu salat nyana hayang naik ti ustad ka kiai tapi teu salat belum tuh tapi aya bae teh ustad nu kos kitu teu dibere taufik dicabut taufikna nah ieu mahal ieu hidayatul taufik keur mah bisa ngaji ngamalkeunana daek hidayatul taufik lamun geus dibere daek ngamal lain sakadar nu fardu jeung nu sunnah terus jangan ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah datang ka nyai-nyayan hatena hidayatul taufikna dibere bagian ku Allah luhur jasa sehingga diangkat jadi sholihin diangkat jadi wali diangkat jadi kutub pohara jasa tambah hidayatul taufikna nah nu matak hidayah teh tilu hidayatul khalqi hidayatul irsyad wal bayan hidayatul taufik nah iyalah
ulaika ashabul jannah nuwa nazana ma fi sudurihim min gil. Di akhirat asup ka sorga nyana ngomongna be alhamdulillah Gusti Allah teh mere petuduh ka abdi sadaya sehingga iman jeung amal soleh nu tadina dibere hidayah ku Gusti Allah sehingga dibere sorga. Laula an hadanallah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Cacak-cacak teh dibere hidayah ku Gusti Allah atuh kaula teh meunang moal meunang hidayah. Geus ulah di aku hidayatul khalqi nang Allah, hidayatul irsyad nang Allah, hidayatul taufik nang Allah. Di tengah-tengah kristenisasi anu luar biasa, justru di Amerika loba nu asup Islam dibere hidayatul khalqi ku Gusti Allah. Di tengah-tengah berjuang supaya jadi Yahudi, jadi Kristen, di Inggris loba nu asup Islam. Di Belanda loba nu asup Islam, nang saha eta nyulusupkeun hidayah ka jero hate. Teu puguh teu karo pemimpin Kristen, paus bisa asup Islam. Eta mah mahal hidayah, masya Allah sulusup asup. Lantaran geus boga bagian kapan di dituna tempat di sorgana. Nu mantak laqad jaat rasul rabbina bil haqq. Nyata jelas geus datang rasul rabbina rasul-rasul urang sadaya bil haqqi kalawan bener deh. Baheula ajakan-ajakan rasul teh bener ternyata. Nu di zaman Kangjeng Rasul mah nyaksian Kangjeng Nabi dakwahna. Setelah Kangjeng Nabi teh aya diteruskeun ku para sahabat sarua nyana ge ngomong jelas nyata Rasul teh mawa bener melalui sahabat. Begitu zaman tabiin di akhirat ngomong jelas nyata Rasul teh bawa bener melalui lisan tabiin. Terus kabelah dieuna melalui lisan-lisan ulama. Aing sok kadengikeun dina maulidan, dina rajaban, dina haulan. Ternyata bener Rasul aing teh nyata jasa Rasul bener mawa hak melalui lisan-lisan para ulama. Nu mantak wanudu diceluk antil kumul jannatu uristumuha. Wahai ahli-ahli sorga, tilkumul jannatu sorga uristumuha nu maneh diwaris tah sorga. Ieu teh bima kuntum ta'malun ku sebab anjeun boga pagawean di dunia iman jeung amal soleh tuh sorga jang maneh. Masya Allah di masar urang teh melalui bendera-bendera di dinya aya bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sidna Abu Bakar dibere bendera Siddiq, Sidna Umar dibere bendera Al-Faruq, bendera kitu Sidna Ali bendera jihad fisabilillah, bendera Sidna Utsman bendera zuhud, terus bendera Sidna Hamzah, bendera ulama-ulama para wali-wali Allah. Lantaran satu bendera diharap Kangjeng Nabi kadieuna wali-wali Allah bendera. Nah, memeh berangkat ke surga Allah nitah ka malaikat nudu gera-gerokeun antil kumul jannatu. Ya orang siap di bawah bendera antil kumul jannatu sorga tu sorga urang geus siap. Wah dek diberangkatkeun masya Allah melalui kapilah-kapilah, kontingen percis urang kos dek musabako kontingen Jakarta, wah kontingen Tangerang, wah mun di jidah teh mata make bendera pan urang deka mobil masing-masing. Wah kontingen mobil satu naik urang lembur atuh pabeulit. Tilkumul jannah cek malaikat tuh surga. Geus ka dulu ngemprai. Urang geus saya lompat mereka. Wah kaulas. Noraga jon teh sia. Tilkumul jannah cek malaikat. Uristumuha. Anu ieu surga diwariskeun jang maneh. Sakumaha bapak urang paeh bae. Menang warisan urang. Bima kuntum ta'malun cak malaikat. Ku sebab maneh beramal soleh di dunia, iman beramal soleh. Urang di masar keneh geus tararis.
tilkumul jannah cek malaikat. Tuh dah lah. Dulu kabeh urang. Woi, oh bendera Golkaran hiji. Uristuha. Iyalah diwariskeun jang maneh sorga. Ku sebab naon? Bima kuntum ta'malun. Ku sebab maneh di dunia beramal. Iman, amal saleh. Geus tarariis urang, aya pemimpin-pemimpin urang kan di hareup. Geus moal selempang ieu mah lantaran ieu kontingen-kontingen teh geus puguh benderana. Ya Allah, ya Rabbi, emang kumaha kitu ieu make bahasa uris tumuha kieu nu mantak make bahasa uris tumuha. Na ahlal jannati yurisunna manazil ahli nar. Saenyana ahli surga teh ngawaris tempat-tempat ahli neraka sebab cek Kangjeng Nabi laisa min kafirin wala mu'minin illa walahu fil jannah wan nar manzil. Teu aya hiji mukmin hiji kafir eta teh ngabogaan tempat di surga jeung di neraka. Urang kabehan geus boga tempat di surga aya di neraka aya. Kafir boga tempat di surga aya di neraka aya. Jadi geus dicadangkeun jang balik urang mun ka neraka eta mun ka surga itu. Ya Allah. Rarempan ya urang. Geus boga jadi urang ku ari blok-blok na geus jelas, cek na geus jelas di itu, kelurahan na geus jelas, RT na geus jelas di ditu. Presiden nama malaikat balik di ditu. Jadi urang geus boga tempat horenganan di neraka jang pambalikan urang kabehan. Di surga kitu keneh geus boga tempat kabeh mukmin jeung kafir teh geus baruga tempat. Nah, jadi saurang-saurangna boga tempat dua, di surga boga, di neraka boga. Fa idza dakhala ahlul jannah al jannata wa ahlun nar an nar. Di mana-mana asup ahli surga ka surga, ahli neraka ka neraka. Nah, ahli surga geus di surga, ahli neraka geus di neraka. Akhirat jarana bakar rupiatil jannah lihanin nar, diangkatkeun surga ka ahli neraka, ditembongkeun surga diangkat ku Gusti Allah. Di neraka keur ngojay ge kabeh kararieun neuleuh surga. Nuker nginum susu, nuker muka susu. Maksudna susu SGM sia mah ka mana bae? Tuh, sablon sia mah. Nuker ngadahar saos segala ngadahar bubuahan dan lain sebagainya. Indah jasa keur alalay cerak katembong ku ahli neraka atuh panazaru ila manazilihim fiha. Nyana neuleuh tempat-tempat nyana nu aya di sorga. Lantaran nyana ge pan geus dibejaan tuh tempat sia. Nu di sorga teh itu nu mantap nyana neuleuh. Tah dibejakan ku malaikat hazihi manazilukum law amiltum bi taatillah. Ditembongkeun soteh ta ieu tempat maneh mun cacak-cacak maneh iman terus beramal soleh tah tempat sia eta. Pan nyeri jasa kana hate. Nyeri jasa. Percis kos urang kawin aju teu nurut ka kolot urang ngajak kawin nang ka hayang urang nya beke nya jore jol we aya nya putih semampai jangkung masyaallah dibejakeun ka anak urang tah pilihan abah nu jang sia teh mun sia daek mah ambobah ulah ambobah sia mawat maneh kudu geus bari mah kekepan bae tas hideung. Ongan sia teu nurut ka aing. Aing abah geus jadiakeun ka eta anu jang sia teh. Kumaha bah lamun kuari ganti ojol teu bisa. Geus kawin batur atuh. Sia mah sok macem-macem bae. Geus nikmati ku sia hideung. Tinggal nyana bae ngap-ngapan kaduhung amat, aing teu nurut ka kolot kaduhung amat, aing teu nurut ka kolot. Takan eta cerita dunia. Ya ge hadhihi manasilukum law amiltu. Hei kafir. Ya tah tempat maneh tah kadeuleuh ku sia. Geus disiapkeun baheula teh jang maneh mun maneh iman, tur maneh baramal saleh tah eta tempat sia. Oh, hanyu-hanyu ngana kikieuan. Atuh kami ka dinya kudu nonsen. Weh, malaikat jeung nonsen. Tidak ada teu ceuk malaikat. Sumayu qalu ya ahlal jannah ka ahli surga risuhum bima kuntum ta'malun. Ku
kuarimah lantaran ieu tempat nu bogana di neraka maka warislah ku maneh tah nu baheula jang si Bill Clinton nu baheula jang si George Bush nu baheula jang si Cat Eye ucing sama tuh tah nyana lantaran ka neraka si Cat Eye kuarimah ieu tempat kosong eusian kumaha. Wow, atuh geus kikieuan mah Haji Pendi di Solo. Lain Haji Pendi iyo. Geus pede bae nya. Tah duantak ge urang nu urang. Geus pugu aya ieu tah nu batur ka neraka jang urang deui. Kaju tempat urang nu di neraka teh ditembongkeun deui. Hei. Kiai tah nu tah heula teh atuh neraka tempat kiai lantaran kiai kuari ka sorga tah itu neraka wariskeun habak salodo los tah los jang sabae sapamenang urang kitu kabehan los cenah ieu mah deusian ku artis sabodo geus ieu mah tah surat-suratna BPKB-na kabeh tah dikeun wabeh kabeh dibikeun ka pamalikat balik oh geus teu hayang-hayang teuing aing mah kos kitu. Enggak susuratanna nanggeus kabeh panai ieu mah sabah AJB segala non kan kudu aya gitu kan surat-surat geus menjadi persulit tiba tanda tangan langsung ye atuh upah tanda tangan mana sia bikin ka ahli neraka tempat urang nu di neraka kosong lantaran urang na ka sorga bikin ka kafir tempat kafir nu tadina jang nyana mun nyana iman lantaran nyana kafir kosong bikin ka urang nu mancak ieulah bahasana teu kumul jannah tuh sorga uristumuha nu maneh diwariskeun sorga nu maneh mah jelas aya nu kafir nu tadina tempat nyana mun nyana ka sorga kuari jeung maneh bima kuntum ta'malun lantaran maneh baheula iman tur beramal saleh nu bentak kurang iman mah geus aya tinggal amal soleh teh kan butuh ilmu ngaji dina ngaji nage kan kudu ikhlas kudu nyaho wudu jeung rukunna syaratna salat rukunna jeung syaratna haji puasa dan lain sebagaian abeh naon abeh beramal solehna mantep sesuai jeung syariat kabelah dituna sesuai jeung thariqah abeh bener-bener Allahu Akbar Allah Maha Agung keagungan Allah kadeuleu ngalaksanakeun amal solehna teu kudu berat-berat la nukallifu nafsan illa wus asa endek bae ka sorga asa dihareup bae ieu ka sorga pasti biasa husnuzon urang ana inda zanni abdi bi cak Allah kulama kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula sangkaanana aing mah ka sorga akeun aing mah asana ka neraka akeun kumaha sangka sia bae nu mantap kajeun teuing teu salat sing gede sangka ai teu isin mah atuh nyana ge boga sangka boga perhitungan ieu nyana ieu boga sangka asal aing digaji atau emang digawe ieu jelema nu teu digawe di ikan atawa teu digawe di kitu cinglu teu digawe tapi jana boga sangka asal aing digaji ya daek ku galede ge moal ka jelema atuh sangka ge sarua eta Gusti Allah ngomong kos kitu teh ulah disangka lah aing mah bagus sangka bae atuh bagus sangka ge teu kumaha sangkana lantaran nyana ge boga rarasaan ieu boga rarasaan sakieu haji kumaha kira-kira ya di ayat ji atuh deuk kumaha deui jang ngaji unggal minggu sanajan dihandapeun tangkal Ambon kan salat ja atuh biasa kula mah sanajan tilok tahajud tilok duha temat tuh sakira tambahna doang ka Mekah ja geus ngazakat ja atuh osok anak atuh ja hayang sok dibabagi segala rupa aja perasaan ya atuh ieu mah eta bapae ka surga ja ieu mah eta bagus sama sangkaan kitu kan nu saurang deui Dedi lu Ded emang bagaimana ini sekarang lagi sakit iya gua lagi sakit kira-kira lu kalau sakit ke surga apa neraka tahu ya saya itu tapi kalau sangkaan sih pengen ke surga aja bagus aja deh kata kiai juga harus bagus sangka iya lu suka sholat kagak
Puasa suka lo kalau bulan Ramadan. Ya kagak juga sebenarnya. Lu kerja apa aja itu? Ya sekali-sekali suka mabok juga sih. Ini lu sekarang lagi gimana perasaannya? Mau mati kayaknya gue. Tapi ada nggak perasaan sorga? Sangka sih sorga aja. Iya kepengen mah walaupun begini-begininya maha Allah maha gopur. Waduh buka dalil tak budak. Jawara ge buka dalil. Tetap di jero hati nama teu biasa dibohongan. Deuk sangka kumaha? Aing ngadenge di kiai-kiai nu teu salat mah ka neraka. 1 juta kali aing boga sangka bagus ge hate leutik nama teu bisa dibohongan. Sangka teh kumaha? Aya korena jeung dilala kajeun ku kumaha ge. Ai kitu mah urang salat sok. Sia sok salat atuh sok aing mah kajeun kumaha ge jawani aing mah lamun tinggalin qada. Mata aing mah subuh mah qadaan malulu aing. Ani aing mah. Tak atuh geus emang sakitu bisana jingan aing mah. JHS mah anugerah ti Gusti Allah. Jaing kayak hudang mah tuh sok berjamaah ngan teu hudang-hudang emang nang Allah pan. Bohongan ku Allah teu dihudangkeun aing. Nyalahakeun ka Allah tolol tah budak. Tapi aing kodo kan. Ye eta aing gede hate. Tetep sorga aing mah. Eta mah deres kos kitu mah. Sebab salat, dah siap moal ka sorga jatuh husu. Atuh soal husu mah dak mah lain deui eta mah. Bagian kiai eta mah. Bagian aing mah tuh husu di mana? Salembur aing coba dengekeun husu jeung mal aya. Atuh lamun hunu kudu nu husu bae maka sorga atuh mah tuh sorga kosong. Nya keur ngarobrol bae teh si Unyil jeung si Petruk. Tetep aing bagus angka itu aing mah sabisa-bisana sakit. Tetep sia itu husu mah je. Aing kamari kan ngaji di Cilongok. Cak Allah lain cak kiai cak Allah la nukallifu nafsan illa usaha. Aing mah sakuran eta doang nu ditengah-tengah ku aing. Jangan ke dalil di hadapan Allah. Besi Allah nanya, sia sabaraha tahun hirup? 60 Gusti. Kunaon teu pernah tahajud? Teu kabawa. Duha sarwa teu kabawa. Kunaon sia salat zuhur dengan zuhur doang henteu maka salat sunah? Tetep teu kabawa Gusti. Abdi mah nu pardu-parduna bae. Kata husu pancak Gusti la nukallifu nafsan illa wus'aha. Waduh, cak Gusti Allah malaikat balangkeun ka sorga ieu mah nu kieu mah. Geus segera geus. Waduh, tah batak saquran teu kudu bade talar ieu bae hiji. Jangke di hareupeun Allah. Waduh, mantep jasa. Si bae la nukallifu nafsan illa wus'aha. Geus sakitu talar. Malah mah rakaat awal rakaat kadua eta bae pake. Salat maghrib jadi imam deui. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allahu akbar. Rakaat kedua tadi bae. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allahu akbar. Cak makmum mantep ya. Imam istiqomahkeun ye. Hebat imam ya. Kacaritakeun mah jelema nu iman terus beramal soleh memang jelas-jelas asal ikhlas. Ialah Allah ngajanjikeun ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Ketika digiring jelema nu iman tur nu amal soleh dek dikasorgakeun di hareupeun sorga teh aya tangkal kayu gede di dinya teh aya 2 sumber cairna tina akar dipandian heula ku malaikat di dinya teh maksudna ieu nu hiji teh ngaberesan batina supaya aya ulah aya panyakit-panyakit nu hiji deui ngaberesan zahirna geus zahir jeung batin teh geus diberesihan nu mantak begitu asup ka sorga wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar datang ka jero sorga geus eueuh panyakitan jero hate teh eueuh ujuban eueuh hikduan eueuh takaburan eueuh sumadan lain sebagainya
nggak sesenangan wae di jero surga tanpa aya panyakit kan ngeunah jasa urang ge di dunia mun boga babaturan sombong boga babaturan tawadu boga babaturan daek ngabela ka urang boga babaturan teu ngunek-ngunek ngeunaheun jasa urang boga babaturan teh urang perlu motor kuncina aya motorna aya dipake bae urang sia teh bebeja deui batur aing nu ieu mah geus moal nanaonnya nama kajian buku mah ge bahkan aya duit tadinya cokot jang meuli bensin teu bebeja deui ngeunaheun jasa motor-motor babaturanna kuncina geus nawel dirinya duit teh jang meuli bensin teu bebeja deui babaturan urang hendak berangkat kadeuleu aya je Samsu di kantongna cokot deui mantep jasa. Oh, dorong mendang sapoe balik deui ka dinya tuh. Bener bae. Cek babaturan teh. Aing geus nyangka motor aing ku sia. Heeh, duit dari cokot ja. Heeh. Aja rokok aing cokot tuh. Ih, bisaan sakira teh. Seuri, pada eta urang boga babaturan kos kitu mantep jasa. Coba lamun urang babaturan. Motor aing dibawa ku saya teu bebe kahayang aing bebeja atuh sia goblok, sia tolol sia. Enggak sah sampai di sini saja. Paneta orang teu ngeunaheun teh boga babaturan kos kitu. Masyaallah, kos urang boga pamajikan hatena bersih ngeunaheun biasa. Urang deuk berangkat teu boga duit, aya duit pamajikan cokot ku urang bahkan aya emasna anting di dinya tah giwang dicokot ku urang dijual. Urang saminggu teu datang teu balik barang datang ka dinya. Neng, kakak nyokot duit kula nya. Heeh. Adi eta anu eta anting dicokot deui, cokot di bisi kurang mah. Iya tutuna naon ka tadi nege ti kakak ieu. Ngeunaheun kana hate tis sate urang. Masyaallah, adeuna ge kakak bisa balik keneh sakieu geus alhamdulillah. Kula mah urusan duit, urusan anting segala lah, masa nu penting kakak aya. Masyaallah, tis jasa. Coba neangan di Cikupa kos kitu. Oh. Barang datang ge barang datang. Koprak ke si kieu-kieu bae. Koprak. Urang ge datang aing lewat mana ieu? Lewat mana ieu? Aing ka hareup apa ka tengah apa ka dapur bingung aing. Nyana geus koprak. Imah urang ngabangun urang tapi urang sieun balik coba. Pan eta tolol eta urang. Tapi maksakeun maneh. Kak. Kakak maling duit kula nya. Heula tuh aing asup ulang. Dasarna. Emang turunan kakak mah teu beres tuh, papan mah bapak turunan pan. Pan bapak urang, bapak kolot urang ka bawah pan eta. Tungtung lama teu beres bae, emang tolol urang Cikupa mah bloon. Kan panas nu aya urang. Masyaallah kan mentak neangan pamajikan teh nu kos kitu tah. Neng, Neng leungit duit bola ka ditanya diuk heula ka, diuk kalanan. Nginum heula, duit mah gampang diteangan Kak. Tapi pan kakak mau leungit ya saya anak-anak sadunya ieu ngan kakak bentukna ngan hiji doang kos kakak doang. Ih, kula mah geus eueuh deui di hate kula ngan kakak doang. Aduh, urang ge tiis jasa. Aya atuh ka kamar. Ayo atuh. Aduh, bahasa neangan pamajikan nu tiis, neangan nu tiis nu ulah marah bae ka urang. Masyaallah, cak pamajikan lah kiai ieu bisa bae. Diskatara di hatena gitu bae. Emangnya nama teu maksud bagus ya hatena. Maksud bagus. Tah di dunia mah kos kitu bae tetep boro-boro jeung babaturan, boro-boro jeung pren urang dina usaha, boro-boro dina politik, cacak-cacak jeung pamajikan bae ge teu meunang salah saeutik dunia mah kos kitu. Tetapi di sorga wa naz'na ma fi sudurihim min ghillin. Dicabut ku aing cek Gusti Allah penyakit ku aya di jero hate. Urang boga pamajikan 70. Sugan aya kumaha pamajikan teu aya. Encan tambahan pamajikan urang nu asli. Encan ditambahan deui tatangga urang nu salakina ka neraka pan eta bagian urang. Euy, nu mantak doakeun bae. Tah, kan eta kan jadi pamajikan urang. Eta kumaha eta nyana aya panas di sorga moal aya wa nazana ma fi sudurihim min ghillin. Lain sorga tuh aya keneh panas mah lain sorga. Di dunia teh urang hayang nyandung boga pamajikan 2-3 maksudna hayang jadi sorga kan.
Abeh hayang jadi surga boga penyakit boga pemajikan 2 3 4 ternyata jahanam kabeh nyana ge ngana kesehatan kanu encan nyandung gula ulah cak aing gula emang kunaon pepes hulu sia aing ente pan teu pepes aing geus tanggung pepes aing nyana ge ngana kesehatan ulah coba-coba lamun sia hayang pepes hulu jandung sia aing ieu geus diganti ku batok kalapa ye. Menyandung kana kesehatan hampir kabeh. Karena itu kabeh sia yang tentrem imah tangga ulah nyandung. Geus hiji bae kabeh nu nyandung karitu. Aya nya lagi nu ngajakan nyandung. Abeh dicarekan nyana itu ge dicarekan. Ketika nyana dicarekan nyandung lah ngaranna ge babaturan deukeut akhirnya nyandung kan tah nu kolot carekan itu ge sarua kapang ide saya carekan kan sasalaman akur cenah mah aya abeh aya batur doang ai tentrem mah eueuh nu dimaksud hayang boga imah mewah ditendenan di sisina pancuran dicitendan deui cai mancur ditendenan deui taman-taman di samping eta deui boga kendaraan lain hiji 2 3 4 jana nyandung maksudna hayang jadi surga supaya di dunia teh jadi surga ternyata teu jadi surga balik ka imah sieun jalan mana ini imah nyana pemajikan dibiayaan ku jana tapi alabatan Kapolres menghadapi pemajikan teh aduh Kapolres ona mah senyum-senyum ieu bae tutut bae le manyun teu jadi surga nu mantak ciptakeun imah tangga supaya jadi surgawi ulah hese-hese teu kumaha supaya suasanana nyaman supaya urang ibadah ka Allah mantep eta nu nyandung ibadahna moal beres kajian kumaha ge Allahu Akbar poe ieu aing ka mana balik ye nyana schedule gilir malulu di jero hate mun opat teh mah poe ieu di dieu isu ka mana ye isu ka mana teu kumaha husuna gantung habak di mah kitu ye husu bohong kajian kumaha komo haju aya SMS mah tinu ngora tinu kolot puyeng aing cek dina teh ieu atuh puyeng dijieun ku saha ye heuy tuh cek awe akur emangnya nama yang gitu bae pan nyana ieu mah keur carita di sorga mah eueuh panyakit wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar kacaritakeun mah jelema nu iman jelema nu amal soleh urang kabehan geus aya di sorga beuh ningali sorga nu luar biasa lamun diuji ku amal urang memual kabeuli eta sorga teh lantaran gedong teh ulah dihayalkeun batuna batu cisoka ulah dihayalkeun ieu melesteurna make pelesteran urang Garut ulah dihayalkeun ieu sorga teh sorga kos bangunan kelapa gading BSD dan lain sebagainya sorga mah ieu batuna tina emas tina perak di dieu suasana teh eueuh panon poe eueuh bulan eueuh listrik dan lain sebagainya tapi seluruh cahaya aya hese nyaritakeunana lantaran disebut beureum lain disebut hejo lain disebut koneng lain seluruh cahaya aya tajri min tahtihamul anhar dihandapeun gedong teh beuh cai-cai sing kolocor asli sorga ketika kurang ditambah eta cai nyamperkeun tangkal kayu teh akarna lain dihandap tapi di luhur buahna macem-macem hiji tangkal kayu teh tangkal buah misalnya lain buah doang tapi seluruh bubuahan aya di tangkal buah teh kumaha di hiji tangkal teh didinya teh jeruk aya apel aya anggur aya cau aya dan lain sebagainya teu kudu dialaku urang teh terekelan ragam urang atuh tinggal di tempat di tegal di awet cau ka dieu sia cau datang ka urang di dahar ku urang teh geus di dahar cau jadi deui datang deui ka ditu teu kumaha teu ngabeakan maju beungeut urang per harina berbeda tambah ganteng tambah kasep tambah geulis iyalah surga didadari di sisieun urang teh ketan aya 70 aduh nu hepe susuna
Allah. Aduh, Masya Allah, irung mararancung bibir. Aduh, geus saya nyaritakeun anak. Nu mantak geus pokona lawas sorga teh lain lalagaan. Bau jengkol, bau peuteuing. Kumaha sarareungit, MCK di sorga mah sugan neangan WC urang eueuh. Atuh lain sorga mah keneh ngising keneh bae mah. Atuh hese aing ngising keneh mah pan babauan eueuh di ditu mah. Urang dahar bae nginum bae teh kudu neangan MCK di ditu mah asal kesangan beres. Masya Allah, aju kesangna seungit teh. Ya mah bener-bener sorga, penyakit batin eueuh zohir kararasep jeung garelis per hari urang teh makin kasep makin geulis berbeda wajah tatangkalan dan lain sebagainya ge. Hese nyaritakeun anak kitu keneh sinar-sinar di handap sing kolocor tajri min tahtihimul anhar. Geus hese nyaritakeun anak bae sorga mah lantaran eta kenikmatan anu hakekin leuwih ketika urang ningali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumaha ta urang engke ngomongna di ditu ye urang bae heula keur carita. Barang daratang kabeh ka sorga beuh pelukan ja ente ge ka sorga. Ujang sia ka sorga. Ka dieu. Wah, pelukan urang kabeh. Wih, itu kiai urang. Wah, pelukan. Ku bunga-bunga waduh ieu kakarak asup ka sorga kabeh ge kararaget. Masya Allah cak Tuhan Si Abdul Qadir kade sia ka sorga keneh ka sorga sia ge akibat taon sia maca syekh kula di ditu sia maca syekhna pasti ikhlas ja awal-awal mah yang berkat bekat bener ka dieu geuna mah ikhlas lah cak eta teh tah ka sorga kabeh waduh geus Kangjeng Nabi aya sahabat aya kabeh barang asup ka sorga kumaha ngomongna wa qalu ahli sorga ngomong di sorga alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ieu bahasa ahli sorga. Sadaya puji tangtu ka Gusti Allah. Gusti nuhun ka bina-bina luar biasa abdi teh anu Gusti teh parantos tuduhkeun ka abdi li hadzal amal kana ieu amal nu melalui amal-amal ieu lah abdi bisa ka sorga. Abdi amal teh iman ka Gusti iman ka Rasul Gusti di samping eta abdi teh terus tuturkeun syariat anu dikembangkeun ku Rasul Gusti anu terus diteruskeun ku para ulama-ulama warasatul anbiya. Abdi teh terus ngamalkeun iman melalui syariat-syariat teh. Nah, ieu nu datang ka syariat doang di dieu nu datang ka tarekat di dieu nu datang ka hakikat kabeh aya di sorga. Berbagai-bagai tahapan ke di sorga. Nu bersyariat mah ayana di dieu, nu bertarekat mah ayana di dieu, nu berhakikat mah aya di dieu. Kabeh ngan ka sorga tanpa aya ngunek-ngunek. Pan sia mah luhur amat, pan aing mah handap amat, moal aya lantaran geus dicabut penyakit. Nu geus dihandap pe senangku dihandapna, nu di tengah senangku di tengahna, nu di luhur senangku di luhurna. Lantaran pada akhirna mah engke bisa silih sabah, nu aya dihandap nu bersyariat nyaba ka nu bertorekat, nu bertorekat nyaba ka nu berhakikat. Engke nyaraba urang ka rasul-rasul urang, nyaba urang ka Kangjeng Nabi Isa, nyaba ka Kangjeng Nabi Musa, ka Kangjeng Nabi Harun, ka Kangjeng Nabi Yusuf, ka Kangjeng Nabi Daud. Bahkan engke di sorga teh pan aya hiburan anu bakal nyanyina Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Wah, nu mantap kurang aya bahasa uluk-uluk Nabi Daud. Suarana, Masya Allah, kurang ngadengekeun Kangjeng Nabi Daud di dunia bae ge kapan manuk-manuk ge cara rici di dunia ieu. Jelema kabeh ngadengekeun bahasa ngadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud mangalalentuk bae kabeh. Sapi munding lamun keur leumpang ngadenge suara Kangjeng Nabi Daud cicing ngeunaheun jasa. Masya Allah. Tapi coba ge sapi keur leumpang ngadenge suara Haji Pendi gegerebegan. Aduh, keboge lamun ditanya kumaha sia ngagerebeg galedeg aya kaceuli cak. Tah ieu suara pohara jasa engke di sorga urang bisa ngadengekeun. Gantengna Kangjeng Nabi Yusuf, ngeunahna suara Kangjeng Nabi Daud, ngan moal aya nu pangganteng-ganteng nama iwati Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam sadaya puji tentu ka Gusti Allah nu parantos tuduhkeun ka abdi kana ieu amal ti mimiti iman datang ka beramal soleh abdi ieu teh lain abdi menang Gusti allazi haza jazaa'u nu abdi amr amal teh iyalah babales dayana surga abdi bisa asup ka surga kulantaran sabab di dunyana iman jeung beramal soleh mun lain cacak-cacak Gusti abdi moal kieu wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah abdi sadaya teh moal menang pitu dulu mun cacak-cacak gugus ya Allah abdi henteu dituduhkeun mata hidayah teh mahal hidayah teh aku Kangjeng Nabi dicaritakeun aya hidayatul khalqi aya hidayatul irsyad aya hidayatul taufik mimiti hidayatul khalqi dibere hidayah sebagai makhluk ketika cicing bae horenganan aing teh aya nu nyieun Gusti Allah anu ngadamel langit bumi katut eusina hidayatul khalqi iman ka Allah bahwa Allah nu nyieun tapi lamun teu dibere hidayatul irsyad mangan sakikituna bae tak ka sorga mah ka sorga ngan lewat neraka heula sebab kakarak hidayatul khalqi ketika geus aya hidayatul khalqi manehana dibere hidayatul irsyad wal bayan hidayah untuk menuju pituduh jeung bayan kepertelaan syariat hayang mondok aing teh nang saha eta hayang mondok nang Allah dipaksakeun ge cak bapana sia mondok bae dibiayaan ku aing ulah nyarit ulah hayangna ulah mikiranna naon pokona sia mah mondok bae teu bere hidayah mah teu betah jeung bunga nang Allah keur cicing bae batur di kamarana eta budak naleut ngaji ka Cilongok ngaji emang ngaji kumaha sih di situ atuh ngaji ngadengkeun diajak kayu ngaji mong aing mesti tanya ku guru aing ditanya hese ternyata bisa ngajawab isin aing ulah ka kitu emang ngajina saurang-saurang lain ngadengkeun oh emang ngadengkeun doang ngadengkeun jauh ge bisa loba nu tang Ambon ge je coba tuh berangkat jana hidayatul irsyad ngadengekeun oh jaheunya tuh irsyadna aya nu mondokna aya anu sabulan 2 bulan aya sataun aya 5 tahun aya 10 tahun kumaha dibere hidayatul irsyad ku Gusti Allah aya nu datang ka paham amil jurumiyah sorop alfiyah bante kudu juman terus tafsir undah hadis usul fikih dan lain sebagainya wah hebat sama irsyad ti Gusti Allah teh dek dicalonkeun beureunanan engke di lemburna jang naon kitu ngaranna lampu penerang irsyadna hebat nah kuari nu ngaji mingguan nu ngaji unggal peuting di lembur masing-masing irsyad ti Gusti Allah sanajan deukeut ka majelis teh dibere hidayah ku Gusti Allah batur datang ka majelis nya mah indit hidayah teh mahal kunaon sia indit uyang aing majelis moal ngaji malulu batur mah ti jauh datang mata hatena bentaknya nama anu didinya indit nah iya kan itu hidayah nang Allah eta hidayatul irsyad wal bayan tuh dititahan balik ya ceng balik atuh sia mondok geus 10 tahun ke bah kula mah deuk di pondok bae heulanan moal dibiayaan ku aing kajeun lah deuk sahirup-hirupna jahabi kurang kula mah lain anak abah sia kos kitu atuh iya tuh pongan aja abah cenah moal ngabiayaan lain gitu sia wayah kawin umur sia geus 29 tahun ajeun ke nang Allah ke mere ka kula lah deuk kumaha teh kula mah deuk ngaji bae heulana lain kitu ban sia umur 35 tahun ke ditanya anak saha siapan abah-abah ke nu isin mah geus kajeun bah kula mah deuk ngaji bae heulanan wah ieu mah teger jasa wajib irsyad da pohara jasa teu bisa dioget-oget ku mana ku bapana titah balik ke embung we betah jasa jana di pondok betah jasa ngaji teh nikmat jasa indah jasanya nama lamun geus ngaji datang ka HSS ija eta bae alfiah ge rarikes alfiah datang ka HSS-an bae ku jana bisa mah henteu iya guys aya nu datang ka hidayatul khalqi ngaji mah henteu dibere hidayah tapi imannya na ka Allah aya nu dibere hidayatul irsyad datang ka ngaji datang ka bisa Allah tak urusanana terakhir hidayatul taufik mahal jasa aya anu bisa ngaji tapi teu ngamalkeun teu dibere hidayatul taufik nah teh saeutik ustad anu henteu salat ustad mah ustad tapi salat teu salat nyana hayang naik ti ustad ka kiai tapi teu salat belum tetep
tapi aya bahaya tak ustaz kos gitu teu dibere taufik dicabut taufekna nah ieu mahal ieu hidayatut taufik keur mah bisa ngaji ngamalkeunana daek hidayatut taufik lamun geus dibere daek ngamal lain sakadar nu fardu jeung nu sunnah terus jangan ngadeukeukeun diri ka Gusti Allah datang ka nyai-nyayan hatena hidayatut taufikna dibere bagian ku Allah luhur jasa sehingga diangkat jadi sholihin diangkat jadi wali diangkat jadi kutub pohara jasa tambah hidayatut taufikna nah nu matak hidayah teh tilu hidayatul khalqi hidayatul irsyad wal bayan hidayatut taufik nah iyalah ulaika ashabul jannah nuwa nazana ma fi sudurihim min gil di akhirat asup ka sorga nyana ngomongna beu alhamdulillah Gusti Allah teh mere petuduh ka abdi sadaya sehingga iman jeung amal soleh nu tadina dibere hidayah ku Gusti Allah sehingga dibere sorga laula an hadanallah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah cacak-cacak teh dibere hidayah ku Gusti Allah atuh kaula teh meunang moal meunang hidayah geus ulah diaku hidayatul khalqi nang Allah hidayatul irsyad nang Allah hidayatul taufik nang Allah di tengah-tengah kristenisasi anu luar biasa justru di Amerika loba nu asup Islam dibere hidayatul khalqi ku Gusti Allah di tengah-tengah berjuang supaya jadi Yahudi jadi Kristen di Inggris loba nu asup Islam di Belanda loba nu asup Islam nang saha eta nyulusupkeun hidayah ka jero hate teu puguh teu karo pemimpin Kristen paus bisa asup Islam eta kumaha mahal hidayah masyaallah sulusup asup lantaran geus boga bagian kapan di dituna tempat di sorgana nu mantak laqad jaat rasul rabbina bil haqq nyata jelas geus datang Rasul Rabbina Rasul urang sadaya bil haqi kalawan bener deh baheula ajakan-ajakan Rasul teh bener ternyata nu di zaman Kangjeng Rasul mah nyaksian Kangjeng Nabi dakwahna setelah Kangjeng Nabi teh aya diteruskeun ku para sahabat sarua nyana ge ngomong jelas nyata Rasul teh mawa bener melalui sahabat begitu zaman tabiin di akhirat ngomong jelas catat Rasul teh bawa benar melalui lisan tabiin terus kabelah dina melalui lisan-lisan ulama dek aing sok kadengikeun dina maulidan dina rajaban dina haulan ternyata bener Rasul aing teh nyata jasa Rasul bener mawa hak melalui lisan-lisan para ulama nu mantak wanudu diceluk antil kumul jannatu uristumuha wahai ahli-ahli sorga tilkumul jannatu sorga uristumuha nu maneh diwaris tak sorga ieu teh bima kuntum tamalun ku sebab anjeun boga pagawean di dunia iman jeung amal soleh tuh sorga jang maneh masyaallah di masar urang teh melalui bendera-bendera di dinya aya bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sidna Abu Bakar dibere bendera Siddiq Sidna Umar dibere bendera Al-Faruq bendera kitu Sidna Ali bendera jihad fisabilillah bendera Sidna Utsman bendera zuhud terus bendera Sidna Hamzah bendera ulama-ulama para wali-wali Allah lantaran satu bendera diharap Kangjeng Nabi kadieuna wali-wali Allah bendera nah memeh berangkat ke surga Allah nitah ka malaikat nudu gera-gerokeun antil kumul jannatu ya orang siap di bawah bendera antil kumul jannatu sorga tu sorga orang siap wah dek diberangkatkan masya Allah melalui kapilah-kapilah kontingen percis orang kos dek musabako kontingen Jakarta wah kontingen Tangerang wah mun dijidah teh amat make bendera pan urang deka mobil masing-masing wah kontingen mobil satu naik kurang lembur atuh pabelit
pabelit biasa geus besi tinggalin bae padahal mah datang ka jero dihitungan deui nyangel pan ngitungan urang Arab mah teu pati bisa ngitung wahid iten talata arba khamsa sitta sab'a samania tisa asyara 11 12 balik deui wahid isten talata heuy cak urang ieu geus tadi geus dihitung la idlis kullu wahid iten talata arba geus datang ka dia aya nu ngomong deh uskut balik deh angel urang Arab begonya ada tuh bisa ngitungnya nama teu bisa ngitung bantuan ke orang ada 1 2 3 4 la bas anta ijlis nyana deui bae wahid itnin talata arba'a khamsa sitta sab'a thamaniya asyara tisa asyara ada asar balik deui bae mal berangkat di pasar orang Arab aduh bahasa eta naon ku kasieun hati-hati sebab eueuh hiji nyana ditangkep gas cek nyana aing mah moal dihareup heula di tukang aing mah mimitiana di tukang wahid ieu teh tala satu kitu-kitu kayane jadi mobil ieu orang ieu kontingen 2 kontingen 3 ieu ge sarua urang sumara siqal ladzina taqaw ilal jannati zumara masyaallah hatta idza ja'uha wa futiyat abwabuha qala lahum salamun alaikum tibtum ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin kadina surat Zumar ieu di dieu tilkumul jannah cek malaikat tuh surga geus ka dulu ngemprai urang saya lompat bae ka wah kaulas naraga jon teu sia tilkumul jannah cek malaikat uristumuha anu ieu surga diwariskeun jang maneh sakumaha bapak urang paeh bae menang warisan urang bima kuntum ta'malun cek malaikat ku sebab maneh beramal soleh di dunia iman beramal soleh urang di masar keneh geus tararis tilkumul jannah cek malaikat tuh dah medulu kabeh urang woi bendera Golkaran hiji uristumuha ieulah diwariskeun jang maneh surga ku sebab naon bima kuntum ta'malun ku sebab maneh di dunia beramal iman amal saleh geus tarariis urang aya pemimpin urang kan di hareup geus moal selempang ieu mah lantaran ieu kontingen teh geus puguh benderana ya Allah ya Rabbi emang kumaha kitu ieu make bahasa uristumuha kieu nu mantak make bahasa uristumuha na ahlal jannati yurisunna manazil ahli nar sanyana ahli surga teh ngawaris tempat-tempat ahli neraka sebab cekang yang nabi laisa min kafirin wala mu'minin illa walahu fil jannah wan nar manzil teu aya hiji mukmin hiji kafir eta teh ngabogaan tempat di surga jeung di neraka urang kabehan geus boga tempat di surga aya di neraka aya kafir boga tempat di surga aya di neraka aya jadi geus dicadangkeun jang balik urang mun ka neraka eta mun ka surga itu ya Allah rarempan ya urang geus boga jadi urang ku ari blok-blok na geus jelas cek na geus jelas di itu kelurahan na geus jelas RT na geus jelas di presiden nama malaikat malik di jadi urang geus boga tempat horenganan di neraka jang pambalikan urang kabehan di surga kitu keneh geus boga tempat kabeh mukmin jeung kafir teh geus baruga tempat nah jadi saurang-saurangna boga tempat dua di surga boga di neraka boga fa idza dakhala ahlul jannah al jannata wa ahlun nar an nar di mana-mana asup ahli surga ka surga ahli neraka ka neraka nah ahli surga geus di surga ahli neraka geus di neraka akhirat jarana bakar rupiatil jannah lihanin nar diangkatkeun surga ka ahli neraka ditembongkeun surga diangkat ku Gusti Allah di neraka keur ngojay ge kabeh kararieun neuleuh surga
nuker minum susu nuker muka susu maksudnya susu SGM siapa kemana baik tuh sablon siapa nuker ngadahar saos segala ngadahar buah dan lain sebagainya indah jasa keur alalai cerak katembong ku ahli neraka atuh panazaru ila manazilihim fiha nyana neuleuh tempat-tempat nyana nu aya di sorga lantaran nyana ge pan geus dibejaan tuh tempat sia nu di sorga teh itu nu mantap nyana neuleuh tah dibejakeun ku malaikat hazihi manazilukum law amiltum bi taatillah ditembongkeun soteh ta ieu tempat maneh mun cacak-cacak maneh iman terus beramal soleh tah tempat sia eta pan nyeri jasa kana hate nyeri jasa percis kos urang kawin aju teu nurut ka kolot urang ngajak kawin nang kahayang urang nya beke nya jore jol bae aya nya putih semampai jangkung masyaallah dibejakeun ka anak urang tah pilihan abah nu jang siak teh mun sia daek mah ambobah ulah ambobah sia mawat maneh kudu geus bari mah kekepan bae tas hideung pongan sia teu nurut ka aing abah tuh geus jadiakeun ka eta nu jang sia teh kumaha bah lamun kuari ganti ojol teu isa geus kawin batur atuh sia mah sok macem-macem bae geus nikmati ku sia si hideung tinggal nyana bae ngap-ngapan kaduhung amat teh teu nurut ka kolot kaduhung amat teh teu nurut ka kolot takan eta cerita dunia ieu ge hadhihi manasi